Mama, empe-empe nah hayang disanguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui jeung emak anak tilu di saung nama Rabel. Jadi baraya ieu teh caritana emak teh hudang sare. Deu gayanya emak oge bisa geuning bobo siang. Tapi nya geus kabiasaan ari hudang sare teh sok lapar geuninganan baraya. Untungna tadi meme sare teh emak geus meuli nu kieu ieu teh empe-empe baraya. Apal teu empe-empe? Nyepir aku deui we teu apal mah nya. Tah kusabab geus lapar jadi hayu we urang bahekeun heula ieu empe-empe anu tadi teh. Tuh tingali baraya 5.000-an oge menikot samangkokeun kieu tuh tingali urang banyur ku bumbuna. Salah maksudna teh ku cai pe-empena. Tapi kehela memeh di ladaan ieu teh urang asaan heula we kumaha rasana saacan di ladaan nya. Cicing urang suruput heula. Bener-bener seger pisan baraya rasana teh. Amis haseum gurih teh geuninganan matak cenghar pokona makan mata teh. Anu tadina hudang sare lulungu keneh teh ieu mah langsung bener-bener langsung cenghar. Enak pisan baraya mesing teu haneut oge. Tah ayeuna mah urang cobaan we di cabean. Ari tadi mah acan di cabean ayeuna mah rasana lamun geus di cabean atau di ladaan. Ampun jeung menet kieu ieu teh siki cabena ngahalangan liang. Geus we saeutik cabeana bisi lada teuing maklum geus emak-emak. Keur enak-enak ngopi olangan torojol teh geuninganan ieu si bujang. Pulang sakola langsung lumpat ningali emakna barang opi mah. Seperti biasa we mamah hayang cenah oge kop naha. Da indung mah susulumputan barang opi ge anger we kapanggih mah. Piraku ari teu mere ka budak mah nya. Bieu teh dicobaan kurang lada cenah mamah coba ladaan deui. Ceuk atuh urang ladaan deui. Tapi da emang ieu teh geus 2 kali diladaan tapi masih can karasa keneh ladanana mah. Cabena kurang nampol ieu mah baraya. Aya ku araraneh tadi mah geura keur ngopi empe-empe pokna teh si bujang mah mamah cenah urang sanguannya caina. Alah meniasa naon pe-empe di sanguannya. Abong urang mana naon teh sagala kudu disanguan. Sakalina jajan teh kudu wareg sakalian ieu mah jiganana teh. Caritana mah bieu teh mak nawar ka si bujang. Ke heula jangnya mamah heula nu ngahuapna. Moal dibeakeun da ke sesana jang ujang. Matak ieu teh midion teu bisa nepikeun ka beresnya. Soalna mah empe-empena dibeakeun ku budak.